Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat wallahu a'lamu bimuradih. Gusti Allah ngamimitian maka ya ayyuhalladzina amanu kajelema nu iman. Ahok mundur. Iman ka Allah nya nama jeung reng-rengan Ahok. Urang nu iman asup ka ayat eta. Tak loba pejabat kuari di Jakarta dongeng ka kula memeh gubernur nu ieu mah aya kaindahan saetik sering kunjungan ka masjid ka majelis taklim ka pengajian pas gubernur nu ieu can pernah kunjungan ka majelis taklim deuk naon nya hayang disundatan sundatan bisa aja. Wahai jalma nu beriman ka Allah ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipardukeun ka aranjeun kabeh puasa di jero bulan Ramadan. Besi majarkeun jang umat Kangjeng Nabi hungkul puasa teh henteu. Ternyata puasa mah umat-umat nu bara heula ge di syariat. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Jadi lain umat Kangjeng Nabi urang bae dipardukeun puasa. Umat Kangjeng Nabi Isa, umat Kangjeng Nabi Musa, umat Kangjeng Nabi Sulaiman, Daud, dan selanjutnya kaditu puasa mah aya. Sebab ngabedakeun antara hewan jeung manusia ku puasa. Hewan mah komo nu ngaran kebo, boro-boro beurang, nya nama di kandang na bae ge ngunyem bae. Eta kebo. Bari depa bari nangtung teu pernah eureun kebo mah. Nah, manusia ge mun bari ngaji ngadaharan keneh bae, ngopi eta ge sarua jeung kebo eneng. Eneng eta ge sarua. Deres teu pati gede teuing, pelen mah gede eneng ieu mah geus. Mun di luar aya nu bari ngopi toel sia eneng. Kehebatan hewan teh hampir seluruh hewan kararitu bae. Terus bae nyatuan hewan mah tanpa pamrih. Manusia ge lamun terus bae nyatuan teu pati aya beda atuh jeung hewan-hewan nu sejen. Jangan bedakeun manusia jeung hewan. Iya secara tabii watak gurizah adalah ku puasa. Ngabedakeun antara manusia jeung hewan secara filosofi mah akal, fikir, mantek lama. Nah, urang teh kuari mayedeuk dibentuk ku Allah supaya bener-bener jadi manusia. Maka tiba heula puasa mati zaman Kangjeng Nabi Adam, terus Kangjeng Nabi Idris, terus Kangjeng Nabi Nuh, terus Kangjeng Nabi kadieuna, terus Sulaiman, Daud, terus datang ka Kangjeng Nabi urang. Ieu instruksi puasa mah aya. Sababaraha profesor meneliti, sababaraha doktor meneliti, Jerman, Amerika, Prancis,
aya bahasa dina Al-Qur'an kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Coba di Injil mana instruksi puasa, coba di Taurat mana instruksi puasa, coba di Zabur mana instruksi puasa. Ternyata di Injil eueuh, di Taurat eueuh. Nyana kaget. Dokter meneliti eueuh ternyata. Laporlah ke profesor Islam, disengserikan ke profesor Islam, ke doktor Islam, lantaran mual bohong Al-Quran kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Teliti kembali, ternyata ku barisan Kristen, ku Yahudi teka teliti nu bisa meneliti justru ilmuwan Islam. Begitu aya seorang dokter di India meneliti Injil Barnabas nu asli aya instruksi puasa, Taurat ge sarua aya. Begitu diangsongkeun kagetnya. Ialah keistimewaan penelitian ahli agama di urang Islam. Jadi lain bae Al-Qur'an digali terus Injil, Taurat dan kitab-kitab agama nu aya termasuk Zabur. Nah eta diteliti ternyata memang aya. Mun nyana ngabejaan eueuh berarti Injilna tahrif. Lain Injil asli. Ketika baca Injil asli aya. Geus kajeun teh mah sakadar carita. Urang mah deuk aya deuk eueuh teh mah urusan nyana. Urang mah kitabna Al-Qur'anul, dina Al-Qur'an aya instruksi puasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Kulantaran urang mah iman ka Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah, sementara Allah ngainstruksikeun puasa, urang kabehan bunga. Aya parentah puasa teh bunga jasa. Teu bisa dibobodo urang mah sebagai umat Islam. Nu mantak bunga, Masya Allah. Ketika bukana jeung rujak, indah jasa. Indah jasa. Peuting teu eureun-eureun nyatua. Eureun ngees bae. Saur pohara jasa. Dibanding-banding bulan biasa jeung Ramadan jahatan keneh bulan puasa. Ya, eta kan ku bunga berarti. Bunga. Bunga kedua kali engke dek lebaran meuli sapatu. Meuli sendal, meuli baju, kolot-kolot boloon. Lamun urang bungahna kuno karar itu eta mah bungahna bunga hawa nafsu. Lain bunga ku eta bunga teh kulantaran bulan Ramadan teh pinuh ku rahmat, bulan Ramadan teh pinuh ku magfirah. Masya Allah Karim, di bulan-bulan biasa mah Allah biasa memperhatikan sakikituna baik, tapi di bulan Ramadan mah datang ka Allah amanat ke bulan Ramadan. Hei Ramadan, awas, ieu mah bener-bener bulan anu ku aing sangat dimuliakeun. Ulah sekali-sekali mane nyatat kagorengan ka umat aing. Ulah dicatat tuh goreng-gorengan bagus baik. Masya Allah, urang ge kaget jadi akhirat. Artinya kaget nonton TV unggal penting catatan eueuh. Ka neraka mah tetep sih. Ieu ku gede-gede penghormatan Allah terhadap bulan suci Ramadan. Hiji jelema ilok salat bulan-bulan biasa mah ilok ibadah, tapi asal bulan Ramadan tanggal hiji nyana kuramas mandi. Nyana make pakaian nun pake karesep ku nyana, nyana salat, nyana puasa biasa baik. Jadi nyana mah sataun ngan bulan Ramadan doang ibadahna.
asal geus Ramadan Sawal kan itu apluk-aplukan deui segitu bae namanya. Nah ditanya, Isya aneh bulan-bulan biasa tilok ibadah bulan Ramadan ibadah. Wow, bulan Ramadan mah penghormatan Allah terhadap Ramadan aing nyaho. Ngadenge aing ti kiai-kiai. Mantak aing sok mabok Ramadan tutup. Aing sok zina Ramadan mah henteu aing mabokana mah geus. Tilok salat aing Ramadan mah salat. Geus pokona mah aing mah pokona Ramadan bae geus sakitu doang. Aing membungah jasa Allah ngahampura ka umat nu kumaha bae di jero bulan Ramadan. Nah, Allah teh ngahampura, manya aing deuk dihampura teu bungah, mantak aing membungah jasa ku aya bulan Ramadan lantaran penghormatan Allah pinuh ku rahmat, pinuh ku magfirah. Aing mah yakin bahwa aing dosa-dosa aing sataun ku Ramadan beak kabeh. Eta hebat jasa jelema teu kebal paeh di bulan Ramadan. Kaimpi kuali Allah ditanya Aisyah kumaha di jero kubur pertanyaan alhamdulillah selamat cek kan itu penghargaan ti Allah geus dibere surga nu bener sia eta sebab boga amal naon amal bungah doang kulantaran nyana nyambut bulan suci Ramadan disambut song-song ku nyana jeung nyana siap ngalaksanakeun ibadah di jero bulan Ramadan ta eta teh langsung di kuburan bisa ngajawab di akhirat geus disadiakeun surga. Geus bejaan ka urang lembur. Bejakeun ka urang lembur cak kiai ge di Cilongok geus bulan sejen mah Allah sia deuk apruk-aprukan ge. Asal Ramadan bae kitu geus. Geus kitu bae geus pokona mah. Pokona sia bebas asal Ramadan geus bebas. Bener kan cak uji tagakeun kitu ka ditu ka uji geus pokoknya bebas eta ngeunaheun pan mantep jasa masyaallah geus urang ge alhamdulillah.